benernya kau deh kalah nu kitu oge katibang teu bener mah tuh kurang kumaha meureun tetangga urang aindek dibukakeun aib nama tileutik di sakolakeun nepi ka SMK nepi ka di pasantrenkeun kunaon gedena dewasa neangan nafkah ngagarong tuh mending aing cek aing nu ngagarong atuh aing masih sesuai keur maling oge meureun di pasantrenkeun teu di sakolakeun dididik salat jeung ngaji henteu nyah ieu mah keur pada urangna kitu ngen mung syariat eta kasab kahirupan manusia teu bisa diatur ku manusia karena sama manusia eta beda waktu doang dibentuk tak ku manusia jam teu langsung jam 12 anggap bae urang kuari jam 2 batur mung geus bener rada beuntak jam 12 awas ulah bangga ulah takabur dunya boga saha kalimat Allahu Akbar kakarak boga mbe 10 ge geus asa dunya aing bae boga Allah kabeh ge. Ainek euling sabenerna mah. Kitu. Nyaho dalil tentang kitu tah bener mah kitu tapi untuk pelaksanaan untuk milampah eta. Weuh jelema bisa ngomong doang. Ieu. Atuh cek urang nya kan Nurman. Hampura pelaksanaan. Itu bener. Jadi kadang aing ngomong A kita kalakuan B nya. Tah kalakuan B eta sifatna manusia. Kan manusia mah teu aya nu sampurna angin Kangjeng Nabi Muhammad ge mulia. Urang mah dibentuk badanna doang sampurna tapi akhlak kalakuan dan bedana jeung satu manusia. Lamun urang nek diaji nu sabenerna. Kan di dinya ge hurufna eta ditungtungan ku ya. Yakin urang nek nyembahna ka mana tah? Kabeh ge umat Allah ieu. Iya mah batur Kristen cenah sia teh mah Kristen budak kitu ulah hewa memeh datang na Islam meureun budah heula Hindu heula nya ngan teh dinya tuh meureun cek ulah teh awi ge lain awi bitung kabeh kitu ulah aneh nu kumaha macam saya kambe gembol be kuring sebarupa be gembol tuh manusia ge teu beda kitu beda waktu kan. Iya masih ngeripuh orang hirup bangsa dan kinya jelema Madara boga anak geus 2 pamajikan anak batur kukolotna biasa dingeunahkeun dek boga salaki ka urang lainnya si teh mah kawin jeung bawa anak bapana lain teh hayang eta urang ngabahagiakeun si pamajikan wa hampura kadar jeung kodar cek kolot teh mah cenah jang teu can nincak ka waktu jeung nasib urang mah nu penting orang bisa nerima kenyataan waya ikhlas kuduna lamun bisa mah eta kakarak jelema setik bener urang teu ikhlas atuh justru cek kula ge urang mah ngan ukur ngomong doang ikhlas katibang ngising jeung kita ikhlas jamere otomatis rada gede mah diomongkeun nu manu ikhlasna atuh kae jitu kadua kitu urang ribu sakumaha ribu kudu diikhlaskeun katiba urang teu ngarokok wacan eta pamikiran lain deui bae ngeselir jeung lieur bae lain deui bae kitu itu mantap mau panjang bener ya tah lah moal cek kula teh bener hiji dihalukeun ku sadunyaannya kan Nurman moal panggil nek nu kumaha ai ditare mah ditare mangan ai teu ngarokok teu ngarokok mah suki kumaha lah itu urang kudu naon deui eta kudu naon deui urang pan ka dinya meureun di berpikiran normal eta mun tidinya bisa milihan pangaruhnya kau deh urut orang maling ieu cilaka ka aing sesuai cilaka ge aing ngarugikeun batur ieu neangan urang pakulian di balik mikir eta kitu bagus karena urang kasalahan urut urang kitu hayang hade aing diomongkeun ku jalema atuh meureun nu hade ide Islam mah ngapa bener mana batur ka masjid hilu ka masjid aing sebut salat mah urang nu bisa ieu eueuh jig mana salat doa nu mana nu bakal ngajadikeun si adan teh ka surga doa nu mana jeung bismillah jeta eta bae surat nu dibaca ku imam eta bae tapi pelaksanaan urang teh ngajadikeun sumpah ka Allah salat eta ulangan sampurung kedung pedan sumpah ka Allah pikeun ngalaksanakeun ka bener kumaha aya sarolat ongko salah bae ya teu can bisaan salatna kitu cai ribu ya banten masih ngogok cai nginum gitu ngan cekolat teh pugo mah aing ngobrol mah kabeh ge nya kau deh hayang hade ieu dipandang ku batur cenah sarmen ku ari ngomong doang kiai bae tapi nincak kula hampura gede dosana kim katibang nyaho mending teu nyaho sakali
Karena masih kena pabaliut jeung bitis mah komo jeung anak tejajan kim. Wadol ngomong bener eta nutupan aib urang doang. Hayang dipandang ku batur bener. Angger aya nu nyoncor teh milik. Tah. Nu boga nawa. Lah. Dia kan bae eta. Lah. Jelema mah. Gitu Atuh gitu. Angger. Eta tah. Jadi hirup eta anu kasebut urang bisa ngomong bener Ah. ngaran perilaku urang masih goreng mah. Goreng bae. Tah. Eta nu pake kasihan ku si Damit mah nu eta. Eta. Jadi Jadi- ngomong bisa ngalakukan teu bisa. Nu goreng mah sa tetap. Sa. Urang keneh bae. Ge urang mah misalkan nepikeun ka ngalakukeun nya, ai nunggeus mah. Iya. Tadi teh ya orang ulah disesali ngan lamun bisa orang lamun nek bener tobat ulah dialaman deui nu kitu mah. Adapun misalkan cikulat teh teu jauh sirik pidik jahil kaniaya asup nanganiaya jinah naon nya naon bedana jeung jahil kan maling hukumna. Sirik jeung pidik ngomongkeun akhlak batur goreng pugu maneh ge belum tentu bener nya kan kadinya atuh parah lebatan maling dosana nek dijujutna tama. Kersedengkeun eta hukumna maling hampura menurut dina keterangan samang-samang sata jelema boga rezeki geus di dinya mutlak aya rezeki batur nu bakal dibikeun ku urang. Kunaon ieu mah duit 1 juta bae geus aya mutlak hak batur. Hook cenah jeung meuli motor tinggal nambahan 1 juta deui. Nek kumaha? Manan ge hese neangan jelema pikeun ka bener mah jang. Hese. Gitu. Nu syukur bisa ngomong urang mah. Urang mah tak meuli. Karena naon? Wajib soteh urang anu ngabejakeun urang cek parwes anu diobrolkeun eta anu geus kanyataanna ku urang.